Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sareng puji syukur urang panjatkeun ka Allah Maha Gofur. Alhamdulillah dinten ieu urang ngucapkeun alhamdulillah sa kira rombongan ti para dosen sareng sanesna Tamina Bapak Rektor di Universitas Padjadjaran Bandung kantos biasa kersa rurumpaheun penting atas anu sakeun begituna hapunten anu kasuhun. Atuh shalawat sinuhun salam sumaga urang panjatkeun ka panutan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin-tabiatna sumangga mudah-mudahan urang sadayana diangkat umatna atuh dugi ka yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Lagu dipayun simkuring nganunkeun ka Bapak Rektor sareng saparak kancana bae painten moal disepakati hiji anu parantos tiasa ka saluruh paheula ieu kalawan salamet manganya ngakeun ka sakitu Bapak kaayaan jalan anu aya ti warung legok duwi ka Cikusal teh paminten atuh kadua perkawis timpah hapunten anu kasuhun rayana simkuring panginten asmana pupuhu dina rombongan ieu kesenian atawa kebudayaan anu aya di Kampung Cirangkong Desa Cikusal sakieu kaayaanana moal tiasa nyugemakeun kantenan panginten tuangan leueuteunana mah teu aya pisan hapunten anu kasuhun. Kituna simkuring nedak ka Maha Kawasa mudah-mudahan sagala amal karidoan sareng sagala amal kasayan bapak-bapak rombongan ti Unpad Bandung kenging magpiro sareng rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh mudah-mudahan di simkuring di dieu sapara kanca ti rombongan pupuhu oge katut para kanca para pamaena mudah-mudahan sing aya dina kamajengan sing aya dina kasalamatan sareng mudah-mudahan ieu seni teh ulah dugi ka sirna hoyong mah sing lestari dugi ka iraha bae. Sakukituna simkuring menten asmana pupuhu ayeuna teh nuju Bapak ari usaha mah hoyong ngaregenerasikeun ieu rombongan kesenian teh ulah dugi ka punah namun panginten dinten-dinten ieu atawa nepi saat-saat ieu sim abdi atawa simkuring atas namina atau nanti asmana pupuhu mau tiasa mintonkeun ka barangkali anu areng ngalama jalaran painten hiji anyeuna teh can kasangeman painten anu tanahna ditampilkeun dinu kieu mah rupina sok demam panggung gitu Pak rupina anu kitu hapunten anu kasuhun manawi ka payun mah insyaallah aya waktu sareng aya umur simkuring anu teu nepi ka kolotanana dipercantenkannya ku masyarakat terutama ku Bapak Kepala Desa oke kurang-kurangnya tadi Bapak ieu Bapak Ketua Majelis Ulamana aya hadir alhamdulillah eta teh Pak ahli seni jadi ajengan deui alhamdulillah bingat teh simkuring ka kitu janten di dieu mah teu aya istilahna naon kitu antawis ajengan sama seni teu aya bentrok alhamdulillah Bapak simkuring sadaya ge mendapat restu ti aranjeunna aku kituna panginten moal panjang anu dipi sangem moal seueur anu dipicatur mangga ayeuna mah nyangakeun we ieu acara bade disangakeun ka panginten Bapak Kepala Daerah anu ngaduduh ieu tempat nyata Bapak Kubu saderek pasir kukituna mangga nyangakeun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Parunten. Sesajan dilajengkeun sumangga panginten ka khusus rombongan terbang gebes rupina nu pasti kene di Bali Hanap biasa panginten tertib lebet di lokasi. Bapak pimpinan atanapi Rektor Universitas Padjadjaran sinareng sadayana jajaran rombongan anu sadayana ku simpuring di hormat terutama ka pupuhu pimpinan rombongan kesenian buhun seni tradisional anu aya di wewengkon Desa Cikesal oge ka sadayana pimpinan rombongan grup masing-masing kesenian buhun oge ka sadayana panginten para pemain seni
anu alhamdulillah wasyukurillah dina wengi ieu biasa tempel mudah-mudahan ku patepangna urang sadayana khusus bapak-bapak ibu-ibu rombongan di Bandung sinareung warga masyarakat Desa Cikesal khusus sareng lingkung seni tradisional anu aya di Cikesal mudah-mudahan itu sing dijatenkeun patepangna rahmat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana salamina dipaparin rahmat hidayah taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala atuh cita-cita bapak-bapak ibu-ibu di Bandung baik panginten hubungan kaitan sinareung silaturahmi ieu oge anu sanesna oge cita-cita lingkung seni di dieu warga masyarakat mudah-mudahan wasilah silaturahmi ieu teh Allah Subhanahu wa taala maparin kalancaran maparin kasuksesan seni tradisional sing aya dina kamajengan oge bapak-bapak panginten di Bandung mudah-mudahan biasa ngabantos kanggo ngaekspos rupina mah kanggo kegiatan-kegiatan anu aya di Desa Cikesal. Atas nama pemerintah ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana oge Wilujeng Summi. Atuh saterasna bapak-bapak oge ibu-ibu sadaya rupina salerosna lingku ataupun kesenian buhun kesenian tradisional di Cikesal kaetangna aya 8 rupi Pak. Di antawisna tutunggulan Insya Allah rupina pentas dina wengi ayeuna tos hadir panginten pemainna artisna ibu-ibu sadayana nu ngomong itu Pak. Eta panginten lingkung seni tutunggulan. Saterasna panginten anu bakal tampil di wengi ayeuna di antawisna Pak terbang sejak. Ieu panginten pemainna ieu teh terbang sejak. Rasan panginten ke panirsa alit kanggo sejarah sakarupina mah tiasa kupupu rombongan kupupu lembur Pak Ipin Saripin kanggo ngaduikeun saterasna panginten bakal tampil wengi ayeuna teh terbang gebes Pak terbang gebes alatna ieu anu dipayun panginten ngagabung sareng beluk Pak beluk. Alhamdulillah ieu panginten parantos aya sadayana rombongan para pemainna di antawisna aya angklung buncis aya rengkong namun dina wengi ayeuna katinggalna moal tiasa tampil terus ya jalanan panginten pamita ngorengkong mah kedah nganggo pare Pak pare gegesan emang rada sesah oge kitu melarianana di antawisna aya keseni-seni anu sanesna aya lais Pak aya debus terus panginten aya rengkong Pak tiasa ditampilkeun panginten dina wengi ayeuna anu bakal tiasa dipintonkeun teh tutunggulan terbang sejak terus terbang gebes sinareung beluk Pak siiran sana siiran nya teh di antawisna 5 rupiah nu bakal tiasa kapentaskeun insyaallah panginten insyaallah kelanggung bapak-bapak eta mah wakosna panjenengakeun salamina mangga panginten rupina sakitu panginten bapak-bapak rupina nu bakal dipentaskeun dina wengi ayeuna ieu teh kaleresan panginten supados janten ulina kaleresan simkuring panginten di desa ayeuna kadua periodeuna Pak kawitan kabari kasalang heula simkuring tos ngakaduhan visi misi bahwa Cikesal bari jantenkeun desa wisata Pak di antawisna desa wisata nu janten emang sumber daya manusia terlebih potensi nu aya kesenian oge emang seueur. Di samping eta panginten bade nganggo agroforestry Pak menyangkut panginten wisata tanaman lingkungan buah-buahan sakalupina bagi dia pasar desa terus panginten bade agroforestry pengkayaan tanaman dalam satu areal sehingga panginten kapayuna Desa Cikesal di samping kesenian tradisional terus aya panginten kanggo wisata tanaman buah-buahan sakalupina panginten bade dipadukeun sareng pertanian peternakan sareng kehutanan. Insyaallah panginten kanggo kapayun manawi bapak-bapak kapayun silaturahmi suping di Cikesal di samping seni eta mungkin seueuring nyayogikeun ke fasilitas bisnis agrowisata tapi agroforestry kaitan sinareung ngagenjot kanggo sumber daya terlebih ekonomi kesejahteraan masyarakat di Desa Cikesal. Alhamdulillah kanggo dukungan di pemerintah Pak Bupati termasuk panginten dinas terkait bahkan mungkin di kementerian oge tos aya teras panginten di BUMN kanggo dana CSR. Alhamdulillah rupina kapayun 2 tahun karena pitu tahun kapayun mudah-mudahan cita-cita warga masyarakat panginten biasa tinekanan oke dipaparin kalancaran nyukut kedua anak di sadayana. Namun sementaris panginten ieu mangga engke bapak-bapak biasa ningal buktosna salah kadada emang seni buhun bakal tebih tina kesenian anu modern panginten ieu aslina Pak panginten ti awal ngawitan kapungkur sejarah lahirna seni ieu dugi ka ayeuna teh acan aya modifikasi teh can aya modernisasi. Emang aslinya seperti kieu panginten ke tampilna. Bali simkuring gaduh rencana bahwa ieu kedah dirawat
tekenging aya perubahan emang kena murni we namina buun sampai kapanpun ieu urang memulai ulah aya perubahan ulah aya modifikasi Pak. Jadi insya Allah saaslina panginten kesenian ti kabiatan lahir dugi kaira bade emang disterilkeun dina modifikasi atau modernisasi. Sakitu sementawis mangga Pak Ipin. Ana panginten udah bade tampil bade tutunggulan heula. Mangga sambil pemain ti terbang GBS mah ieu kapal sadayana urang payunkeun panginten kanggo tutunggulan Pak. Oh. Masih kena persiapan pada singiran heula saudara Pak. Mangga Bapak di rombongan Bandung kan. Dina urang kapidaheun ayeuna dina acara anu bumara eta singiran. Singiran teh panginten komite lepat sa pemenak simkuring sa parantosna sanes arinaliti mah gitu Pak anu kapenak ka kuping sareng sok katingal ka simkuring teh salah sama Bapak sanes seniman sanes ahli seni sanes budaya sanes ahli budaya namun simkuring wapunggur ke pendopo ka Bapak ka sesangan simkuring mah nukur pecinta seni sareng pecinta budaya mun alhamdulillah henteu munafik simkuring henteu ngaraos ka paksa namun kadorong hoyong mamajengkeun ieu kesenian dina taraf anu asli painten da ibu bapak kauninga engke naon atuh anehna da teh anehna band sareng band atawa pidang dut painten aya gial aya bitek painten di ieu mah aya painten sa kedik-kedikeun paling we dina ibingna ibing kolosal kana ibing naon gitu anu buhun kituna sumangga ayeuna urang kapayunkeun nyaeta rombongan singiran naon singiran anu bari digalinengkeun ku saderek Asep Jena ieu singiran teh Bapak Ibu mung singkat nama paminten nyarioskeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ting awita nuju dikandung dugi ka nuju lahirna. Painten eta bari dipedar ku saderek Asep. Marupina eta we singget nama Bu. Mangga engke kadangu kauninga kumaha kecap-kecapanana atawa pirumpakanna anu mah didaoskeun ayeuna. Kanggo ka ayeuna mangga diatur. Maha Agung abdi nyuwunkeun pitulung nidamari siran nyarioskeun nyarioskeun mauludan Gusti abdi sadayana Muhammad kakasih Gusti panutupna nabina anu parantos dipilih jadi lawang pangasih anu seueur mujizatna teu aya eta manehna anu nyaak ka umatna kanu tumut ka anjeunna anu ngabuka syafaat anu agung Karasa kang magung adamal nur anu luhung memeh di damel ramanana di Nabi Adam jeung garhana saparantos Gusti Allah midamel nur Rasulullah lajeng damel Nabi Adam alaihi afdhalus salam lajeng nur dititipkeun di Adam diamanatkeun lajeng Kangjeng Nabi Adam alaihi afdhalus salam dilebatkeun ka sawarga patempatan anu mulya malaikat diparentah kedah sujud teu ngabantah sadayana pada taat sadaya pada ngahurmat lajeng eta cahaya ti Adam malika Hawa ti dinya cahayana ngalih
Nabi Sis nu dipilih lajeng Kangjeng Nabi Adam alaihi afdhalus salam wasiat kasadayana ka putra sareng putuna kieu wasiat ramana ka Nabi Sis pangpayuna he Nabi Sis eta cahya Nabi anu mulia ulah dilalaworakeun kumaneh kudu pindahkeun ka istri anu bersih kanu suci masing rapi. Lajeng cahya Kangjeng Nabi ngali deui tinu suci kanu suci dongkap ka kersa Gusti ngalina eta cahaya ka Abdul Muthalib teh ti Abdul Muthalib ngalih eta cahya ka Abdullah ti Abdullah ka gerohana Siti Aminah wastana nu disalir ku pangeran dipaparin kamulyaan didamal ibu ramana Nabi anu pangunjungna dan lalakon Ari dipedalkeunana dina ping 12 na sasi muluduan Cibijil pajar Sidi taunan pieu ti awitna dibobotkeun di langit di bewaraan di bumi dibewarakeun di lautan di daratan dewarakeun ka sadaya kieu unggalna bewara ayeuna geus tere pisan lahirna di akhir zaman datang mangsa cunduk waktu lahirna kakasih ratu orang langit pada bengah sono kakasih Allah sadayana pada muji syukur kakesayang widi para pandita jeung padri Yahudi jeung Nasrani kain-kain anu masuk pada ngitung kabeh akur dan anu bakal ngancurkeun pangarusa kabeh kahin sareng nu bakal ngalempur sakabeh agama sasar eta nabi akhir zaman ayeuna geus dibobotkeun ayana di Nabi Mekah ibuna Siti Aminah entos deui lalakon kaca turaya kahina nu masureun ieu mamah nini jalkonu katelang aja dongkap ka Mekah ngabuktikeun kanyahona ngayunkeun hawa nafsuna dongkapna ka negeri Mekah ngabujeng Sayyid Abdullah nyuhunkeun izin ningali ka Siti Aminah muji saparantos si kahina ningali Siti Aminah ceuk pikirna yakin pisan nabi akhir zaman hatena asa diduluki bawaning ku biru tapi nini bisa-bisa nembongkeun beri pasemon jika nu bersih hati jika anu bersih pasana untung sabdan eka cahaya kanabian Ela aja dilanjut cahaya nabi akhir zaman rasul jarko amit ngadul hate banget sengit pikiran moal mulang lamun hate kacan senang hate aing moal pupus lamun cahaya jadi tumpes nini jarko kacarios nyandona di tukang hias wastana nini tekani tukang hias di bumi barengna dina hiji wangi Gerenuju nini takani lilir sare ningali hiji nu nangtung di jero bumi disiraheun nini jarko anu keres tibra ari pangrupaanana matak sieun matak ilah ngomong tiopokna jarko mata karunya mati tinggal warga rugi duit jeung tanaga rek nurutkeun hawa nafsu rek numpes kakasih ratu hamot teuing bisa numpes lamun kekeh maneh tiwas nini jarko ras ngorejat ngadengen ngomong kaget bari ngomong kanu nangtung aya geuning sobat kuring ka mana anjeun geus lila taradata kaulah mun sakitu anu kapihatul Eta sejarah ti kawitan nur cahaya Kangjeng Nabi ngawitan ti Nabi Adam ti kalahirna. Teu painten tiasa pilih eta mah nya biasa di kopikeun ti ada. Arab teh. Eta panginten kanggo salajengna babin teh salajeng. Tutunggulan. Dilanjutkeun panginten kanggo tutunggulan. Mangga ka ibu pemain artis pulang panginten sepados nyala tempat eta kanggo tembang ge besok bicarakan ngasak palingkeun eta bala ganjur ayeuna mana bari naon ayeuna bari kasangakeun bala ganjur mangga
Di dieu pangeun numukna ngasakeun mah ngabodaskeun mah dina lubang kubureun ieu. Tetap panginten alat kesini itu dah akhirnya mah terus ngangkit terus nganggo heleran panginten jadi antawisna kanggo dikasih kesama hoyong dimumule teh bawa ka pungkur bola sejarah kanggo numpuk padi itu panginten kanggo alatnya seperti sekieu. Nah kitu panginten ieu atur nuhun ka golongan ibu-ibu ka istirahat. Panginten wongina ku sejak seperti kia awasan sholawatan. Maka kanggo ka rombongan tuang sejak di Kalitan.
Sakit bukos na. Bapak, Ibu, anu sami rawuh binasa kitu anu kasangakeun katurkeun ka Ibu Sapa Masadayana. Bina ieu ka kuninga sareng katingali kumaha cenah terbang sejak teh ningali busana anu geuning pemuda set. Hapunten Ibu, me sareng Bapak di Bapak Rektor atas ngadonge anu peryogi sim kuring mah prinsipna teh kieu Bu. Anu peryogi ya kasenian teh langan kalanganan jangan abadi. Da upami sagala di modern keur mah teu asli. Duka eta mah alasan cim abdi. Selaku pupuh di dieu tiasa nyugemakeun ka para ibu bapak sadayana. Sakitu anu kasangakeun hapunten. Panginten sanes teu hoyong lami. Biasana mah sok dugi ka subuh ibu ya teh. Jadi mah sadayana kasenian teh tingawitan pada isya dugi ka subuh. Mung tutumulan mah ti wangkit lohor dugi ka magrib. Ayeuna ibu bapak anu sami rawuh sadayana sumangga ayeuna urang tongkon ku sadayana nyata pagelaran terbang gebes sareng beluk atana piyo priyogi kauninga heula sakedap sateu acana prung makalangan terbang gebes teh kapungkur mah ibu bapak disebutna teh terbang ugrung. Aya nu nyebat terbang seret. Naon margina saurna disebat terbang ugrung. Margi sok dilaksanakeunana magelaranana teh dina ugrung, dina tempat anu sederhana. Bade dina tempat apu, bade tempat kai, bade di leuweung geledegan, bade di kebon biasa kasebatna ugrung we. Kadua anu disebat terbang seret. Margi kapungkur mah kesenian itu disebut terbang seret teh seredan ibu. Saromongan teh perlu kauninga ku ibu sadayana ku bapak minimal 3 paling sakedingna 3 seueurna 4 saromong teh diadukeun tah ngadu tongong ibu ngadu tongong nganggo hahalang nyata mangrupi awi. Da kapungkur mah ku margi sistemna atanapi modelna kanuragan banyak Pak. Kadikjayaan sareng kadugalan dugi ka eta awi teh tiasa beulah. Anu kenging teh anu terbangna teras disada, anu kawon mah terbangna teu disada. Lajeng anu kawon mah yeuna teh baloborang ku getih saur dina sejarahna. Tah ayeuna mah digentos saparantosna sumping Syekh Abdul Muhi kaditu ka pamijahan ka Baksiu ka pamijahan teras di eta we aliran-aliran ieu anu nganggo aliran-aliran tanapi budaya anu non-Islam teh ku anjeunna dirobi teu dikengingkeun janten disebat terbang gebes. Sanes hartosna terbang gebes asalna ti naon ti pakidulan pamijahan namun terbang gebes karotos aya sateu acana Kangjeng Syekh Abdul Muhyi ka dieu oge tos aya di unggal tempat nya utamina mah di wewengkon Kabupaten Sukapura tapi kadalaman Sukapura. Tapanginten sapintas ibu eta bapak sadayana eta sejarah terbang gebes. Ari beluk terbang gebes dilaksanakeunana di mana urang atanapi masyarakat para teh ngalaksanakeun kacape di sawah, di kebon, di rumah. Ai wengi teh tamasare sore-sore sambil lelesor karabehan terbang. Teu karaos ibu pangangguran eta teh isa dugi ka subuh. Susubuhna teu pira ibu mung cepan hui, kulup taleus, kulup godang. Kitu we. Da teu aya Indomie. Tahapunten manginten di dieu ge moal tiasa nyuguhan Indomie-nya. Atuh saterasna sok dipadukeun sim kuring teh dah henteu ngarobih kana
nilai seni na kumargi ame enga sarang raos ka kupinga etang wadenan etang rumpaka sok dibarung ku beluk teh kapungkur mah beluk ari beluk anu asli pisan mah ibu nganggo heula teras dibaca ku saurang ngaubiska gomina kieu sejanya bang alalana seur anu namang teu sason beluk alalana tah kitu sapertosna ari ayeuna mah ibu diengalkeun bae margi ayeuna acarana sok dina serba singkat ayeuna mah ayeuna mah anu disebat beluk teh kapungkur mah eok jadi eok teh puguh anu diucapkeunana tah pisairna atawa pirumpakana tah kuanggo langkung jelasna mangga ibu ku bapak sadayana urang tonton sumangga nyangakeun sadayana roti rombongan terbang gebes sareng beluk terbang gebes simkuring ngusakeun hoyong salapan neme parat dalapan ibu kagening sesat alhamdulillah bapak tukang nyieun teh kalasan pemain kene masih muda malah murid simkuring gitu nuju SD na teh ayeuna teh rada aya regenerasina gitu kanggo bilih alat ieu reksa teh aya anu ngadamelna mangga ieu terbang bebes teh aya nu abotna nu 15 kilo aya nu 20 kantena nu kapungkur mah dugi ka 20 35 kilo perang sok siap
pian ini Bapak Ibu sadayana panginten itu pagelaran belum Saya. Dina lagu kuku pangkur. Ibu bapak itu sama pangkur anu dibelukeun teh sok benten sareng anu di sok digalinekeun kumarurang kali di sakola benten pisan. Simkuring kita patos paham. Sama-sama mah. Upami palai ibu atau napi sahabat terutama generasi muda palai diajar belum paling sakedapna panginten kedah satahun. Lami nama biasa di Billy aya nu palai. Margi simkuring kapungkur kantos modifikasi sarang Iwan Pales. Punten nya mah Bu. Kantos kapungkur di Tasikmalaya. Ieu swanten teh saur anjeunna tiasa dugi ka 8 oktav. Lajeng saur Pak MH Enu Najib di waktu Muharaman kapungkur tahun seberanya. Ah, di eta ge sami Bu, antawis 7 dugi ka 8 oktav. Taku kituna simkuring peryogi ngainformasikeun ka ibu bapak sadayana terutama ti para tamu. Ieu rombongan teh sering mentas di Taman Mini di Gedung Sate menuju Pak RH Darsono simkuring ka ditu Pak Solihin GP lajeng muter anu panutup pamungkas sareng Pak Yogi SM. Kapungkur dina awal-awal mentas ieu rombongan sadayana ti Candralijaya punten ieu rombongan teh Candralijaya lingkung seni Candralijaya anu gaduh pupuhu kapungkur di dieu teh mah Candrali anu asli urang dieu anu ngamekarkeun sareng ngamajengkeun ieu seni nya dititiskeun sareng ka ayeuna generasina. Simkuring kapur ngawitan mentas di Taman Mini pembukaan pisan anu ngawitan nyata 1 Januari tahun 1888 anu waktu harita DKI Jakarta teh nuju DCI keneh mitanya Pak Ibu istilahna teh DCI kapungkur mah nuju dipimpin ku Bapak Cokro Pranolo. Alhamdulillah stan Jawa Barat teh pinu ku urang Tasik waktu harita. Taku gituna panginten Ibu Bapak sadayana simkuring mau tiasa panjang lebar nya ngalalakon atau pembicatur pun sakinten sakitu anu kapihatur hatur punten sadayana
teu tiasa juga makeun karena sakumaha palai emutan ibu kasadayana. Mung bila aya ti Bapak sasieun sabeuneureun mangga Bapak hayong aya motivasi kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi pelayan asmana rombongan di Universitas Pajajaran sedang ngatur nuhun karena pintonan anu nembe dipidangkeun santos wae ieu salah sawios kabeungkaran seni Sunda. Numutkeun catetan di Tatar Sunda teh kirang langkung aya 500 jenis kesenian. Dina 500 jenis kesenian teh cenah 450 terus teu aya di kieuna. 10 anu masih keneh hirup, anu 30 duikeun ka 40, anu 30 menuju sakarat akhir, anu 10 menuju sakarat awal, anu sawarena deui nu hirup ayeuna paling-paling mung 10. Kunaon di antarana kumagi urang sadaya seueur utamina entragan-entragan mora anu teu ngamumule kana kebudayaan. Padahal kebudayaan teh salah sawios janten pikiran anu ngabentenkeun urang bisa keseher sejen. Janten dina kesempatan ieu Unpad jeung haturkeun nuhun oge ka urang Cikeusal anu parantos mokolakeun mirosea ngembangkeun mempertahankeun ieu kesenian dan usaha deui ieu kesenian misalnya urang sadaya. Janten sakali deui hatur nuhun mudah-mudahan kapayuna paling henteu salah sahiji wangunan dina miara kebudayaan teh kedahna paling henteu oge diinventarisir. Dina ditu ayana oge anu 450 teh urang kantos aya catatanana paling henteu dilabekeun ka museum. Ayeuna mah 450 teh cenah cek cenah. Tapi ieu urang dinaungi ieu alhamdulillah tiasa ninggal tiasa nongton anu dipidangkeun dina ieu. Tadi abi rada ningal catatanana kertasna parantos burem jebal lecet anu aya dina siiran. Terus siiran sadaca. Oh, dina sejak tos hararoek. Tos teu aya nu ngadamelna. Tos teh nu ngadamelna ieu katinggalna janten padamelan. Janten aya 2 siiran oge katinggalna masih keneh ngagunakeun tadi masih ngagunakeun seratan aksara Arab. Sok sanaos tadi dongengna sarasama dongengna dina dongeng bahasa Sunda. Pami ditingali seueur hal anu tiasa dikaji ku urang. Di luar kesenianna eusina oge eusina nu didugikeun tadi nah pas misalnya pami tiasa dikaji pas pisan sareng tareh atana henteu. Margi tadi aya ratu naon tadi teh? Janten asa nama ya tah. Asa nama margi dina tareh mah asa teu aya. Tapi ieu ke teu serius mangrupikeun hiji kamonesan, kabeungharan, kabudayaan, kasenian anu aya di Tatar Sunda. Janten utamina sakitu hatur nuhun sejak pamit nada dihapunten parantos ngarerepot urang ieu. Janten utamina mah ieu saur bahasa legegna mah apresiasi. Janten ieu mangga diteraskeun ibu-ibu. Janten ieu ka urang dieu mah kade anu kahiji bapak-bapana pasti ieu ulang-ulang kieu wae tigana ditampili sakali ge. Ibu-ibu lagi ngaleun kali deui hatur nuhun karena sagalana karena pintonanana utamina mah hatur nuhun karena masih kamu mulai kasenian Sunda. Pak Guru pamitiasa aya proses regenerasi sareng Unpad paling teu wong ieu tos ngawitan nyanak tim kangge diinventarisir kapayun mudah-mudahan lah pemele kesempatan urang inventarisir deui tiasa oge irah-irah urang mentas di enggak hijau mangga sekali lagi atur nuhun siga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.